Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Allah nu Maha Ghafur, Gusti Rabbul Izzati anu Maha Suci, anu Maha Welas, anu Maha Asih, anu henteu pilih kasih kasupri nu kumalit di ieu bumi. Salawat miwah salam mugia ginuluran ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka kulawargina, para sahabatna, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, miwah ka urang sadayana anu insyaallah pangkuh dina nyepeng ajaran Islamna. Keluarga besar Bapak Eman Burak Mana rawuh Ibu anu kusimkuring dihormat, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisompet anu kusimkuring dihormat, ka aparatur pemerintahanana anu sami-sami hadir anu tiasa ngaluuhan kana ieu tempat, para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, para pinisepuh kum kasadayana anu teu tiasa diwincik hiji-hiji anu kusim kuring dihormat. Teu hilap sim kuring ngahaturkeun reunuhun ka panata acara anu parantos latihan waktos ka sim kuring kanggo ngadugikeun sepatah kata atau dua patah kata mangrupa sesalahan dina ieu acara. Kana kauningan galih ku panampian anu kalintang utamina, sim kuring ngawakilan pun lanceuk Bapak Sanim rawuh Ibu Odah sakulawargi sejak ngahaturkeun reunuhun laksakati-katina. Asa ditonjok congcot raos mogok mak gorowong bade mentas dipapak cukang gaduh maksud hatur dipiunjuk ditaros pisan haun anu janten pamaksadan moal bade didingding kelir di sidang siroka sejak waksa balaka bae numawi jauh dijuk-juk anggang di teang di Karawang kati Sompet Garut ieu nete akar ngumbing jangkar leur kundang itu poek-poek dadamaran komo di jalan pungkal pengkol anu teu biasa mah biasa wae utah nembean simpuring maka dieu lain lantung tambuh laku lain tentang tanpa beja sejak truk galur catur nu kapungkur pasang baya nu diheula nyungsi janji pasini anu kamari nyata ngalaksanakeun jatuh keramikna pun alo Ojang Irawan Katuang Putra keluarga Bapak Eman Dijeneng Yolanda Erik tadinya numutkeun galur karuhun tatali paranti adat istiadat di Tatar Sunda mah geuning sadacana akan dikasih sok aya seren tampi sasarahan atau nafi seren sumeren dina dangat ieu pisan sim kuring ngawakilan pun lanceuk nitih wanci nu mustari ninggang mangsalu utama cunduk waktuna sejak nyanggakeun pun anak
Ojang Irawan sareng nyuhunkeun enggal dinikahkeun ilang along margahina tiwangkeun ieu parantos teu ngagaduhan getihna satetes buukna salambar ambekanana sadami pati hurip diluhur sausap rambut sareng kotombe dihadap sayembas dramba sareng robeheunana mangga nyengakeun di tengah-tengah sajingkal tidak bujal mangga we eta mah kira-kira ukur ku urang naon anu kira di tengah-tengah sajingkal tina bujal bilih aya batu galieun geuningan ngalangkung teh batuna arageun bisa bilih aya batu galieun cadas tugareun mah ieu geus teh parantos sayaki bilih bade dipiuk nanggung sundung ngalapangkung ka gunung katingali unggal pengkolan unggal kiri kanan seueur gunung bilih bade dipiwaran ngalapangkung ka gunung sakembaran anu aya di dieu mangga teh teu teuing tanagana otos sayaki keur di ditu keneh oge dipaos baresina macul sapeuting teu eureun ge insyaallah pacuna parantos disayakikeun namun langkung dipayun sim kuring teh inggis bibisi rempang kusugan dapun anak teh Ojang sanaos tos ageung nanging emutan anu sok budakeun keneh upami dicanekina bumbuahan mah atah keneh kirang luang suung panemu kumargi kitu mugia bapak sakulawarga di dieu sareng masyarakatna bilih pun anak kirang tata kirang titi kirang duduga koryoga molotot bari pokok ngoros sahau kadua gaplok urung di Karawang mah heuras gengrong tak kitu adatna di Karawang mah heuras gengrong pak teu kawas di Garut aduh bahasana gimana laos ka kupingna sim kuring neda luntur gali ulah kirang-kirang masihan piwajang kabun anak kalina perkawis sim kuring indit sirip ka dieu estu galigi teu pat namprak teu jingjing teu bawa ukur nyandak teh iung sareng nangka beas weh tapianeun atapi beuneur we tapianeun ukur nyandak irung sareng mata beuteung we geus sianeun kitu Pak teu nyandak naon-naon ti ditu teh nanging aya tadi katingal sakedik geuningan tanggeuyan tutungkusan eta mah etang-etang tundeun ka deudeuh tunda ka nyaah tawis ka asit dipun anak ka calon istrieunana pibojoeunana nengiolatna anu pika cinta Trik Putri Telak Herang Jalan Gede Sasapuan Balumbang Timur mugia ditampi ku kaweningan ku kulawarga bapak di dieu anu pamungkas Ojang ning Yolanda tadi teh hareos mama sareng bapak anjeun sakedap deui bake laki rabi sing emut laki rabi teh lir lalayaran di sagara seuri pacampur nyenderi duka pagaliwota jeung duka suka pagaliwota jeung duka orang bisa seuri lamun palahu nyuruk maju langis ge ngrasa aling-aling tapi sakapeun sing emut angin ngagelembung palahu ge galuang galeong ketebak ombak tah hidup wayahna sing pangkuh dinya nyekal papakuan agama birahi hidup sing jadi pamakri ati asmara hidup duaan sing jadi tameng nu tohaga dina wawangun rumah tangga nu sakinah